Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu teh pribados tos dugi di Kampung Adawarna, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaindahan alam oge rumah terpencil nu aya di palihan dieu, hayu urang tinggal sasarengan.
sebenarnya dia teh tilu biji tilunya tapi sareng ibu saja mana nak Sumiati bisa ya teh kawit teh sebiji bu seueur kawit nama ngarali ka paling lebak oh ngarali aya nama katun tilu mohon kantun tilu tes lami bisa tidak terus 15 tahun 15 tahun 15 ay kawit teh dari mana di Babakan Semen kawit nama ya teh me tapi kan itu kadianya mah mohon ay kasadi dinten ibu pamika di dinten namanya nuju ka sawah biaya beduganeun jadi dia tadi kasawa bu tebih kami eta tapun tanya bu dinasa eta nyatana dintenan atau napi kumaha tah naonna ngabedug teh dintenan dintenan seberapa 35.000 kalau teh kami hidup kalau keluar asok perlu dikasana tara tara salian tikap ngabedug naon teh ibu aya deui tuek lah koreh sa aya ibu Didi sareng saha sareng keluarga kami angkut bapak dan terus aya istrina di sana kan masak juga saraos nak kieu neng saraos nak kieu aya di kampung tapi ya kayak lebetna lembur naon bu kampung Babakan Semen paling tenabat nama lebetna Babakan Semen ngan beda geuningan seueur nami ada warna geuningan aya tuh Babakan Semen aya ada warna benten ieu mah lebetna Babakan Semen pentan di desana Desa Sirna Jaya Sirna Jaya. Wargi tebih benten wargi di dia kapi-kapi tes tebih tapi cara kecil pasadena sami di palihan Babakan Semen dan teman sami sami ibu hatu hendak pasna hapunten ku abdi diajak ngobrol langsung paling terlalu beda dipaskan sama kamu mangga ibu nah wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di lembur ada warna Desa Sirna Jaya Kecamatan Sukaraja Tasikmalaya waktosna pribados pamit mundur wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.